beneran Ocep maneh aratang ieu bapak ripuh pisan can asar jebat can marab domba wayahna pang marabkeun nya bapak engke nuturkeun mawa ieu jukut tapi nu jalu kade parabannya kade poho eta mah nu jalu mah kudu di paraban engke bapak nuturkeun ka landeuh. Pak siap. Ayo gaskeun. Ayo. Ya, Cep tadi cek bapak teh kudu di paraban-ban. Nah, aya kitu bana di ditu. Ya meureun jiga nama. Bislah ayo meureun sukan aya lah. Ayo. Di mana bana kitu? Dina bapak nu di mana? Nunda bananya. Duh, yang maju banu jalu kudu di paraban. Oh, iya. Ana teh katingali. Oh nya sok bawa tun eta. Oh. Yo, yo. Jalu. Sok lah berean. Nah, teh cek bapak berean domba aku banyak. Asa kumaha gitu. Nah, Asa aneh we. Oh nya asa aneh, berekeun we. Ya, makadang jalu. Lu geus marab teh balenar. Di jalung pan kudu di paraban kade asong-asongkeun. Aduh, berat. Karena saeutik pisan barudak mah. Cep lah, kurang ieu mah sakieu bisi isukan dititah deui ulah kieu ieu sing rada loba. Kieu ieu tah. Aduh, tuh. Oh, geulis, nyaraneut. Kade si jaluk mah kudu di paraban. Waduh, Ocep. Na ari manehna naonan ieu euy. Kandang si Jalu kok pana make ban. Sing bener ieu teh. Malah di tadi paraban sote lain di paraban lain mah ban motor butut ieu mah. Di paraban sote diasongkeun ku bapa mah ame daekeun resepeun si mah. Aing boga anak.